jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging ayo sia berat eta billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanar hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi tiba heula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar woy eta kos gitu tebal bener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletro potong beko dokot deui nu anyar pas pelobar bletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalaga nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set
ada kurang munjarah di dia pas tembok. Pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112. Anu eta geus tercetak. Nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan. Arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi. Jelemana leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu. Henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai. Nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS. Teu mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana. Kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol ta jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia ber. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Nah, saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang cek urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kayak kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja kayak kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja kayak kanyahoan kiai ge kayak kanyahoan. Oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah besok. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindek dibacana istimewa. Begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan teh Syekh Nawawi teh. Begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi, urang Indonesia. Di mana Indonesia nak kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya tah eta kos kitu tah. Percis Jawana mengkolon tuh. Aya wedehan, wede. Itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge. Ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener. Heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon kitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mantak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayo sia berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal misra amis di jero ilan Nawawi at-Tanari kaif sakitu doangnya nama kaif wassalam Mesir baca ku Syekh Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana
Ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kaf iya pak nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya tik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar panjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas yuk mau panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah, dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh itu mah di luar bae budaknya. Saya tungtungan saya tik doang. Tidak ada lain. Terakhir minta beras bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting, panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini. Disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah baheula kosnya kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres geus. Beda baheula jeung kuari. Nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagang. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ke jam 12 berkat teh menang cauh hansip doang. Aduh capek gawe teh gawe. Tah eta teu bagus data, teu bagus ieu mah keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu mah keur carita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha bada Isa geus datang kadinya langsung bae geus langsung beres amin amin geus bae bubar bae masyaallah berkatna katuhu kenca datang ka potong gede tidak eta hebat eta nu kitu singkat padat geus pokona aduh kuari mangariung kudu tausiah da tausiah capek aing tausiah mending mun lobaan ngeriung 7 na ya 15 dan mak tausiah nek nausiahan saha ieu teu ragus zaman gua teh kos gara itu malulu. Nah eta Syekh Nawawi teh kos gitu. Jadi berarti dipakai kaheran ka aneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakeun kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu asina. Dijawab ku Senawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok ngadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah, tak aya beti Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang lauk 40 poe ulah ngadahar lauk menang ala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur kae burung. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri. Ngadahar an ai ka kiai na mah bareng 5an. Ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar. Kan saya ngadahar lauk. Emang tepat-tepatan aing. Kan saya ngadahar teu meunang nang sorangan.
menang batur-batur teh naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk meunang. Itu sih ada pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, enang sorangan nang batur mah teu naon. Aku masih aba eta. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog balik lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge bebereumna puputina mah meunang. Tolol udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masya Allah, Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng-deng-deng. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta ka Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai nawa. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu ya otomatis keluar deui ka jero heula. Itu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor. Sarua geus aya leutikna pan akur leutikna mah. Keluar deui begitu keluar. Bagaimana? Puncak ngomong urang mah. Masa-masa kieu banyak pengarang bisa teka jawab. Ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham. Cek Syekh Nawawi tambah deui. Ayo kuari mah. Penganun dek nanya-nanya silakan, bertubi-tubi, terus dijawab. Cek ulama tadi mah bodoh pan gue mah pinternya. Tah, jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah, sia sakitu bete bisa awas, geus waing. Henteu nyalalina heula ka sisi, abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun teh ka dieu make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter aya teu percaya cakeana teh pasti ngan seukur hebat batinna doa zahirna doa can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyag tah bangunan cakeana dikiekeun deui beres deui kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang kak biasa-biasa bae orang mah
Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikan Bang Bara dengdek kopi siata. Oh pangaruh saya Nawawi mah ngadengdekeun kopi ya bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Riyad, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah moal kaharti moal bae kajen kumaha tapi ku Syekh Nawawi dibongkar dipretel dimuprodat jadi bae kaharti. Aduh alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara asana taneuhna beak tanah beak kuno hajat nyokot oh pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut main minta impo hendak diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yuk ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung kunaon mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari wow kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli Mio kebeli Avanza hayang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang gitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mentak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangpaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangpaatan lain kamanfaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan kuno bogana tetep bae aya padahal mah nyumputnya nam besi kapanggih sika panggih ge aing dibere jang naon eta duit isuk page toge pae sakana jang naon mending manfaat bae. Masya Allah mantap mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Tengah dahar lauk Syekh Nawawi mah mulayan bae tuh kuari urang ulah ngadahar lauk cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah anas ngadahar lauk henteu dahar teu ngeunah otak beuki bieu mending ngadahar bae ada dasar beuki nya mah tuh. Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib
Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha kahiji